Alhamdulillah para mitra sadaya Mangjaya tiasa mancen tugas deui. Urang teraskeun hanca nu katuna kamari carios nyambung judulna nyaeta Tarung di Galunggung. Mangga wilujeng ngadangukeun. Dongeng kamari upami teu lepat urang perantos tepang sareng tokoh enggal nyaeta Ki Karta Katut Ki Sajimnya anu nuju tarung sareng Roni. Dugi kadinya mun teu lepat nya para wargi. Mangga urang lajengkeun deui. Korebat harita Ki Karta nyerang ka Roni, bubuhan Roni asakwara. Atusan teuna ayeuna mah Roni geus jadi jawara. Tuning dina ulin silat kasebut tingkat anu rada luhur. Barang harita pereup Sajim rek nyerang teh para wargi sadaya. Hapunten pereup Ki Karta nyerang teh ngan sakilek harita plos serangan Karta ngageplos. Atuh puguh Roni ngeunaheun pisan. Palebas serangan Karta ngageblos ngan krowak leungeun Karta harita keneh ditewak dibantingkeun sekaligus. Eta mah Karta dibantingkeun ku Roni. Dalil inang kaaksak we numurag tina tangkana sanes bobodohan para wargi. Namung dasar memang kitu kaayaanana. Barang Ki Karta barang geus dibantingkeun teh Roni rada leungah saeutik. Da eta mah Ki Sajim. Para wargi sadaya ke anu ngerelek-ngerelek ieu. Ngerelek-ngerelek senjata rante teh arek dibanting ka Roni. Atuh puguh pikeun Roni rada soak harita ningali kaayaan kitu teh. Barang harita Sajim nerelek-nerelekeun rantai. Rantai dibantingkeun ngan untung Roni rada ngelok. Da eta mah ngelok teh pedah ngadenge nyaeta anu jadi hartos namah papacanganana nu ngaran Rohmah ngajerewet. Kang Roni, balang harita ngelok tiloba catur deui atuh. Roni ge gancang gesit pisan. Nyata manehna depok bari suku ngabanting bincurang na Ki Sajim ngan untung Ki Sajim ge nyaho manehna embung dihakan kitu bae ku palebah ku sukuna Roni. Ngajajleung ka tukang sababaraha lengkah pros serangan Roni gagal atuh serangan Ki Sajim oge gagal. Para mitra anu mulia, sakumaha disebatkeun yen Ki Sajim boga senjata rante atuh Ki Karta tadi teu bisa ngagunakeun paneungeulna lantaran kaburu dibantingkeun ku Roni. Tapi sok sanajan dibantingkeun dasar jelema hasakwarah pinuh ku ilmu panemu jemar ku pangabisa, moal disebut jawara, moal disebut usung esang lamun manehna henteu kaasup jago. Eta mah ciga nu teu kerel-kerel dibantingkeun dengan saukur nangtung terus ngaderak-dekeun awak. Nyekal cangkeng di derak-derak sorangan. Da eta mah sorana ge meniting rareok ceuk paripaos teh mah. Geus kitu mah tuluy manehna nyerang deui nyaeta ka Roni teh. Tarung antara jago jeung jago. Sok sanajan Roni budak ngora dirempung ku dua tapi tuning rikatna luar biasa. Harita Ki Karta teu eleh geleng. Lawan ye aing kurang ajar. Aing geus dibantingkeun tapi rasakeun ieu paneungeul aing. Eta paneungeul Ki Karta maksud rek ngababuk ka Roni. Tapi dasar Roni ge memang manehna teu eleh geleng. Manehna nyabut siku-siku. Kilatna luar biasa. Siku-siku diadu jeung paneungeulna Karta. Sorana diadu. Tapi eta mah para mitra sadaya. Bubuhan paneungeul Ki Karta kasebut paneungeul jago. Jeung deui teuing dijieun tina naon rupina bae mah tina ruyung kawung. Diadu jeung siku-siku teh henteu potong teu naon. Atuh harita ge ngajaul ka tukang da ngageteran diadu teh. Leungeun mending ngageter nya kitu di leungeun Roni ngarasa ngageter ku tarik-tarikna eta dua barang diadu. Uga geterna eta barang diadu nepi ka ngajaul manehna sababaraha lengkah ka tukang nganakeun yen diadu tarung ngalawan senjata teh tuning kacida pisan hebatna. Senjata Roni nya kitu keneh nu disebut siku-siku atuh senjata Mang Karta atau si Karta nya kitu keneh anu disebut ruyung kawung. Ngan pikeun harita teh Sajim boga kasempetan. Waktu harita Roni ngajaul can gen nepi ka rata geus dibanting pisan eta ku rante. Rante anu palebah tungtungna aya babandulan.
sapada harita para wargi sadaya. Roni kudu ngajurah roh. Da eta mah kakuatan Roni teu bisa ngungkulan senjata nu disebut senjata rantai teh. Atuh caka kaki sajim seuri nepi kalelengakan. Teu sabaraha jagona ning si kasebelan teh. Ceuk saha budak model kieu jago. Buktina ku dewek mangarumpuyuk deuleu. Kagak tebot tuh. Tadi jelema majarkeun jago cenah. Ceung Madrawi teh padahal mah Allah bisa tai kuku dibanding jeung pangarti urang nya. Seuri na Ki Sajim estuni ngarasa gumbira komo Ki Karta ge nya kitu keneh. Atuh da moal disebutkeun urang jago sakembaran Ki Adi, lamun urang teu bisa lalukeun jelema nu kieu patut. Kumaha ye Ki Madrawi? Geus kieu ye. Sedengkeun Ki Madrawi mah harita teh keur pahareup-hareup jeung Rohmah. Dasar Rohmah ge kaasup memang warahan ti Nini Rasti. Luhur ku ilmu jembar ku pangabisa, ulin silatna nya kitu keneh. Serangan-serangan ti Madrawi kabeh bisa molos. Da kitu para wargi sadaya. Tapi memang bubuhan. Harita teh Rohmah manehna boga kakuatan anu mandiri. Jo ngajleung ka tukang sababaraha lengkah. Dadina ngajleungna teh para wargi sadaya bari nyokot sapu tangan na sutra teh dikebutkeun sapada harita. Na eta mah barang dikebut. Tilu jago anu ngaran Madrawi, Ki Karta katut Ki Sajim lumpuh sapada harita ngarumpuyuk teu kuat nangtung acan. Aduh, ieu jadi leuleus ieu. Leuleus. Aduh. Ieu leuleus awaknya. Eta mah Madrawi katingalina beuki jeung sengar-sengir ngarasa leuleus teu bisa ngutekeun awak-awak acan. Curug diutekeun ge teu kuat manehna ngarumpuyuk we. Ngalumruk lir kapu ka ibunan ceuk paripaosna. Nya kitu deui Ki Karta katut Si Sajim sami-sami ngarumpuyuk lir kapu ka ibunan. Oh Ki Adi, kumaha ieu urang ieu? Meunila leuleus ieu rasana teh. Sami kakak duh, kunaon itu nya? Duh Gusti Maha Agung aya wae ye. Kitu para wargi sadaya. Madrawi, Ki Karta katut Ki Sajim leuleus sapada harita. Barang ningali harita teh nyaeta Roni. Atuh Rohmah harita ngadeuketan Roni. Kang Roni, aduh kunaon akang teh? Katingali pelebah sirahna. Roni Bancunur aya ketihan singgana bae tapak senjata anu tadi anu disebut senjata teh. Senjata rantai anu tungtungna aya babandulan keuna pisan kana sirah Roni. Da ceuk nu bohong teh mah katingali lir bejaj sirah Roni padahal mah teu naon-naon. Ngan ketih ngucur tina sirah nanakeun manehanana keuna ku eta senjata teh meunang luka anu kacida abotna. Atanapi sahenteuna bae raheut anu cukup parah. Aduh, Mama. Akang tiwas, Mama. Kang Roni, ulah nyarios kitu, Kang. Akang kiat ngadeng teu, Kang. Nu mata Kakang teu kuat. Aduh, Gusti Nu Maha Agung. Rupina manugikan ieu ciga nama lalakon akang. Mama, kumaha ieu akang tulungan? Kang Roni, kumaha tuh Kang? Terah kumaha abdi Kang? Cobi nu raheutna ka dieu urang bere, urang bersihan. Aduh, Gusti Nu Maha Agung. Aduh, nyeri. Astagfirullahaladzim. Roni sasamat kanu maha kawasa para wargi sadaya. Nga eta dadak sakala make inget ka Aki Supi. Gusti Nu Maha Agung. Aki Supi. Aing kungsi beresekin. Ya. Mama. Cing ieu pang nyanakeun ieu sekin anu aya dina cangkeng akang. Palih mana Kang? Ieu palih dieu. Sok-sok pang nyanakeun
harita kene atuh Rohmah mawa sekin anu dina cangkengna. Roni geus kitu mah sekin diangkat atuh tenepi dicabut tina warangkana sareng kaleutik. Sok kana leungeun akangkeun. Cok leungeun akang nu leuleus kieu angkat ye. Caketkeun kana beungeut akang. Harita keneh Rohmah terus ngagugu sakumaha parentahna ti Roni. Sekin dideketkeun kana leungeunna Roni, da Roni teh leuleus sigana bae kakabut ku saputangan sutra teh. Pedah memang maunat saputangan sutra keuna kasing sabeh jelema nu aya di dinya. Sok sing deketkeun kana bibir akang. Harita keneh Sekin dideketkeun ti dituna mah meureun. Nyata Roni teh muka atanapi macakeun jampena sangkan aya maunatna. Geus ngageryem kitu mah teu loba catur atuh. Sok andelkeun ye Sekin kana raheut akang. Akang parijeng dituturkeun ku leungeunna para wargi sadaya lantaran memang maunat eta Sekin teh lamun dina leungeun Roni. Lamun dina leungeun anu sejen mah can tantu eta Sekin bisa ngadamangkeun atawa bisa nyageurkeun da meureun teu dibere parancahna. Barang geus marancahan mah teu loba catur. Atuh Roni ge terus leungeunna teh dideketkeun nyata diangkat ku leungeun Rohmah. Barang geus dideketkeun kana raheut eta mah para wargi sadaya. Barang Sekin dideketkeun atuh saat sapada harita getih anu ngocor tina palebah sirah teh saat lir anu diubaran jeung sakaligus make lita segala rupa atanapi rapet lu nyaeta urut getih anu ngocor teh ayeuna mah rapet. Lir anu borok diubaran para wargi, lir anu raheut diubaran lita sapada harita eueuh tapak-tapakna acan. Kang geuning ayeuna mah teu ngocor deui sareng sapertos anu parantos damang teu aya tapak-tapakna acan. Alhamdulillah. Mama mana kitu ge aya pitulung ti Gusti Nu Maha Suci. Mere pitulung ka akang. Nuhun Gusti. Harita para wargi sadaya Roni ngadua ka Nu Maha Kawasa malah terus namahan. Awakna jag-jag sapada harita. Da eta mah para wargi sadaya memang parantos dikitukeun kaayaanana teh kitu kersana. Roni jag-jag sabihara-bihari ngan akibatna para wargi jag-jag Roni teh anu tiduan ge jag-jag deui malah make jeung nangtung segala rupa. Ngan barang geus nangtung kulantaran bieu ngarasa soak ngan brembeng nu tiduan mah lalumpatan kabeh ngacir ceuk paripaosna lumpat sakalumpat lam. Kocapkeun para wargi sadaya, urang tuna carita kaayaan nyaeta di antawisna bae Roni sareng Rohmah anu parantos balik deui ka asal tina jag-jag kana jag-jag ceuk paripaosna mulang ka asal. Ayeuna kocapkeun anu tiluan nyaeta nu lumpat sakalumpat lampet Ki Karta Ki Sajim Katut Madrawi. Manehna ngarasa reuas taya papadana malah di hiji tempat teh reg eureun pangheulana eureun Ki Madrawi disusul ku Ki Karta Katut Ki Sajim. Waduh Ki Karta Ki Sajim berat ti urang ngalawananana. Eta senjata naon eta nya? Barang eta budak awe si Rohmah ngebutkeun senjata. Aduh leuleus satulang sani. Sigana bae ieu senjata berat santeuna bae jimat anu ngandung kekuatan luar biasa teh. Karta jeung Sajim manehna kasebutkeun jelema nu legok tapak genteng kadek seueur pangalamanana dina ulin silat pang-pangna mah dina ngajawara. Da eta pangalaman Karta jeung Sajim ti tetar kulon kawetan di amah kabeh. Pangalaman silatna kabeh aya dina manehna. Malah manehna ge pangheulana nyarita teh si Karta nyarita kieu. Pantes atuh Ki Madrawi soalna moal anu mampu ngalawan eta. Lantaran eta bising teh nyaho nu disebut saputangan sutra bodas. Da eta saputangan sutra bodas teh waduh anu bogana teh mun teu salah mah
Kula nyaho eta teh ngaran si Rasti, wayna geus nini. Geus pasti eta anak muridna si Rasti. Ta eta anu ngabalukarkeun urang leuleus satulang sandi. Lantaran kaula nyaho maunat sabu sautangan sutra teh. Waduh, berat atuh mun kitu mah atuh. Urang hese rek ngalaksanakeun tugas nu teu dibankeun ku Asep Mandala. Ulah ka pondok pangharepan Ki Madrawi. Kaula Ki Karta jeung adik kaula Ki Sajim. Moal 2 moal 3 jago sakembaran anu luhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Tadi meureun Ki Madrawi nanya ka kaula naon sababna kaula duaan make kabur. Eta teh maksudna merek nyalametkeun diri. Taina urang ngatur siasat. Kumaha kitu siasatna Ki Karta? Soal siasat mah dikuring. Ieu ka dieu. Ieu siasatna kieu. Darak-dak harita para mitra. Nyaeta Ki Karta ngadongengkeun siasatna malah bari haharewosan sagala. Sabada ngadongengkeun bari haharewosan cakakak tu kabeh seuleuseulian malah mah Ki Madrawi nyarita kieu. Hebat bener. Dasar jago kolot. Dasar memang luhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Dasar jelema legok tapak kenteng kadek. Da eta mah dinas teori-teorina matak bener-bener bisa dihitung ku pikiran anu sehat. Alus Ki Karta Ki Sajim. Hal eta ku kaula rek disampaikeun ka Asep Mandala. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadongengkeun dongeng, ngadangukeun dongeng enteng. Perkawis Madrawi ngalaporkeun ka Asep Mandala ku urang teu kedah digamarkeun deui. Da memang tujuan anak kadinya kocapkeun kajadian teh geus meureun aya kana sabulan ti harita. Ti saprak tarung Roni sareng Karta Katut Sajim oge nyiroh mah ngebutkeun saputangan sutra bodas nyaeta ka musuh-musuhna teh. Ai cageurna deui memang diubaran ku sekin. Kulantaran sigana bae poho roh mah teh waktu ngebutkeun teh manehna teu mementah heula akibatna tumrap ka Roni oge. Jeung deui Roni waktu manehna ngubaran diri sorangan anu tiluan ngilu ka ubaran. Kitu cek ujaring carita para wargi sadaya. Jadi teh cek ujaring carita. Janten sakali deui ieu dongeng teh saresna mung fantasi wungkul atanapi mung ngan saukur sawangan. Ai dongeng dihade-hade sangkan sae para mitra, dialus-alus sangkan payus. Bilih anu kasabit nami kasabat tempat, kasabet dina sagala rupa lampah perlampahan, laku lampah perlampahan, hapunten anu kasuhun. Mangga dongeng urang lajengkeun deui. Kocapkeun hiji waktu, ayeuna mah sigana bae roh mah sareng Roni teh. Geus kacida pisan raketna ngan kulantaran can kakurung kutika. Manehna sok sanajan raket geus silih ragangan wae, da cenah sigana bae ayeuna mah manehna geus babarengan hirup teh. Ngan kitu sok sanajan babarengan hirup anu dilarang ku agama jeung dari jama mah kumanehna salilana tetep diperhatikeun. Sakumaha bebasna ge tetep terbatas. Nya harita teh roh mah jeung Roni keur babarengan. Ngarobrol di hiji tempat di imahna sorangan di tempatna Nini Rasti. Samalah mah Mang Jantuk ge tetep tumetep di dinya saheulanan bari rek niangan anu jadi adina nyaeta bapana Rohma. Keur kitu teh para wargi sadaya, anak kurunyung teh hiji jelema radak meureun umurna mah kira-kira aya kana 28 tahun mah. Awewe anu ngaran nyaeta ngaranna teh cenah Nyimina. Demi Nyimina teh maksud kadinya mah teu aya sanes nyiar pagawean. Ngan harita ge nyarita kieu Nyimina teh. Hapunten kulan. Bibi aya naon bi ka dieu? Bade aya naon bi? Duh hapunten Neng, bibi teh nyaeta teu aya sanes we. Kahiji bibi teh kalangsu santeuna bae bibi teh. Teu kedah disebatkeun deui. Kalangsu teh kumargi kaditu ka dieu nyaeta
bibi teh bade milarian pakasawan sugan jeung sugan di dieu mah aya nya boh naon purah naon kitu teh bade ngiring sareng Neng. Ditanya kitu ku Kisemah anu memang waktu papanggih Joha terus ngabudalkeun sagala rencana atawa sagala rupa eusi hatena. Malah Maroni make jeung nanya ka Nyi Rohmah, "Mama, kekena mama kenal sareng ieu istri?" "Duh Kakang abdi mah teu kenal." Kekekirnya, "Nah atuh manehna sigan wabu pisan ka Rohmah. Manawi Rohmah kantos tepang di jalan Pasampangan gitu." "Duh kanyang teu ke urang taos heula." Bibi, dupi bibi teh saha nami teh?" "Upami dipercantan mah bibi teh Bimina. Ai lemur matuh Banjar Karing pamidangan mah nyaeta di Cikupa. Tuh di Gunung Pali ditu lah nya kitu teh we bibi teh. Di kantun kudu jadi salaki, teu boga anak, teu boga naon. Hartos nama teu boga turunan. Oh janten caroge bibi teh parantos ngantunkeun. Nu mawi nyai tak kitu di antarana bae sedengkeun bibi teh ditinggalan warisan boh tanah keur garapeun nya kitu keneh. Bangsa harta banda da memang hirup bibi teh liuk eueuh ragap taya. Keke dupi pamaksadan bibi pangna ka dieu teh bade naon ieu teh?" "Aduh neneng anu geulis, nu mawi bibi teh sakumaha diterangkeun tadi pikeun bunta bantu rek buburuh ngored. Buburuh naon we saaya-aya pagawean kitu tah. Sawios bibi mah teu diburuhan ku mangrupa duit ge. Asal bibi mah ngilu dahar begitukeun sagawe-gawe bibi mah tiasa. Kana ngored kana naon kinten-kinten anu memang payus kangge padamelan istri." Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Keur ngobrol kitu teh kurunyung teh Nini Rasti kaluar ti imahna. Aya naon ieu teh barudak. Mane uplak naon ngarobrol. Jeung di aya Kisemah ieu teh saha ieu teh?" Atuh darak-dak harita teh Nyi Rohmah ngadongengkeun eta Semah ka Nini Rasti si horeng eta teh namina teh cenah Bimina. Maksud jeung tujuan rek nyalindung kadinya kulantaran geus teu boga pakasaban, ditinggalkeun ku salakina, teu boga anak, malah teu boga tanah ceuk paripana sacangkewok acan. Maksud meureun pindah ti Cikupa teh teu aya sanes, maksudna mah rek neangan pagawean. Barang dibejaan harita ku Rohmah atuh Nini Rasti dasar jelema memang percayaan bae ka tiap jalmi oge. Jeung deui karunyaan kitu perwatekna Nini Rasti. Ai nyai nya upama kitu mah atuh daek mah di dieu jeung Nini. Keuna tuh hirup barengan ceuk paribasana dahar bareng atuh henteu bareng. Dahar sore teu isuk teu naon-naon nya nyai. Lamun daek mah cicing jeung Nini isu akurat kored mah adalah. Dan ini ge memang aya di tanah mah tak kitu plak suuk jadi kored. Plak jagong nya kitu keneh. Ai plak jagong mah keun bae teu dikored ge da sakedeung deui baris panen. Ngan eta we suuk kudu dibersihan tak kitu. Kalarsar atuh Nini abdi mah ngiring we di dieu. Upami kitu mah ditampi ku Nini. Ari geus hapu kitu mah teu loba carita. Nya harita Biminah tetep renggenek di eta tempat, malah mah asa leuwih lobaan di eta tempat teh. Kulantaran aya Mang Jantu katamahan ku Biminah, atuh puguh hegar di eta tempat teh nu tadina ngan Nini Rasti sorangan, gulak giluk sorangan, anu aya teh ngan saukur tuur we bungkul, tapi ayeuna mah boga batur anu lobana 4 urang. Kahiji Roni, kadua Nyi Rohmah, katilu Mang Jantu, kaopatna Biminah nu anyar datang teh. Pagawean Biminah memang singernaker sagala digawekeun. Da puguh para wargi sadaya, sagala digawekeun teh estuning manehanana bisa pisan dina migawena, boh dina ngored jeung sajabana. Meres-meres pepelakan, malah mah di imah ge ayeuna mah ceuk paripaosna nyaeta Nyi Rohmah teh jarang pisan masak lantaran ditangkes ku Biminah sorangan.
Dina segala rupa pagawean ditangkes boh gegeroh kapancuran jeung sajabana nya antukna pikeun Nyi Rohmah katut Nini Rasti kacida pisan nyaahna ka Biminah teh. Para mitra anu mulia, tapi para wargi sadaya ceuk paripaos aya nulungan anjing kadempet sabada diangkat palebah nu ngadempetna beres anu kadempetna lesot atanapi nu ngadempetna teh diangkat nya lesot jag-jag sabihara-bihari tapi sabada jag-jag terus nyegag eta paripaos nulungan anjing kadempet. Nya kitu para mitra sadaya Biminah oge ayeuna mah geus aya di dinya kurang leuwih sabulan ceuk paripaosna disenang-senang atusan teuna teu disenang-senang oge ai kadaharan mah memang disayagikeun salilana anu disebut ku Nini Rasti majarkeun nas nyatu sore teu isuk teh buktina mah henteu. Da memang pare loba pisan nu geus jadi beas nya kitu keneh meunang nutu Biminah loba lantaran kabeneran Nini Rasti teh tas panen huma. Para mitra anu mulia, hiji waktu ceuk paripaosna niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna pikeun Biminah. Aing kudu ngajalankeun tugas. Heueuh da aing teh memang sok sanajan aing cicing di dieu ai di biayaan mah aing teh ku batur. Lamun nepi ka aing hartina mah teu ngagunakeun ieu kapercayaan nu geus dilimpahkeun ka aing kacida pisan gorengna. Da nyaho dunungan aing teh balaba pisan sok sanajan hambur bacot tapi murah congcot. Ku aing rek dilaksanakeun sagancang-gancangna geus beres mah aing kabur ti dieu. Kitu pipikiran Biminah bade ngajalankeun naon para wargi sadaya mangga antos heula dongengna ngan Mang Jaya bade ngaso heula sakedap. Kabeneran pisan ayeuna tuh geuninganan Nyi Rohmah teh keur eueuh. Aing geus nalungtik. Ieu lamun Nyi Rohmah init-initan keur mandi barang pakena atawa nu disebut senjatana teh nu disebut saputangan sutra bodas sok dituna dina jero koper. Ku aing rek dibongkar hayang nyaho. Tujuan harita Nyi Minah maksudna mah rek maling saputangan sutra bodas. Dasar para wargi sadaya aya katerangan nu nyebutkeun anu kawasa mah teu nyarek teu nitah kana kalakuan jelema jeung salilana rek ngajujurkeun bae. Ngan tanggung risikona awal akhir sing saha nu ngajalankeun goreng geus tinangti bakal meunang nyaeta sahenteuna bae kalakuan manehna nu goreng bakal ngarasakeun kalakuan manehna nu goreng. Model Minah harita kalakuanana rek maok saputangan sutra bodas teh kalakuan goreng tapi kudu kawasa dijujurkeun. Dasar sifat Minah keur dina jaya teu loba catur deui manehna asup ka kamarna Nyi Rohmah. Lanti pisan tur demit nepi ka eueuh nu nganyahoankeun dina gerak-gerikna estuning Minah pinter luar biasa. Atusan teu wae si horeng teh para wargi Minah teh usung esangna Asep Mandala. Kitahan Bahrowi ngarencanakeun eta maling anu disebut saputangan sutra bodas. Lantaran saputangan sutra bodas lamun masih kena aya di Nyi Rohmah moal bisa katewa ku saha bae oge sahenteuna bae bisa ngagunakeun eta saputangan teh. Katayep harita teh Nyi Minah geus asup ka kamar Rohmah. Teu loba catur deui da manehna nyaho di mana koper disimpenna. Atuh koper terus diangkat deun dibuka da teu dikunci ieu. Barang dibuka breh teh katingali saputangan sutra bodas aya pangluhur-luhurna. Teu loba catur kerwek karita kuliwed hatu manehna ge nguliwed deui. Malah ngasupkeun saputangan sutra bodas teh kana palebah susuna. Dituna dirapih-rapih sangkan teu kacirieun. Geus kitu mah ngelemet manehna kaluar ti eta kamar
barang geus di luar terus manehna ge kekero deui neruskeun pagawean tadi nyaeta keur kekerod namal samping anu soe. Harita Nyiroh mah para wargi sadaya kakara kaluar ti cai. Atuh geus kitu mah tuluy nanya ka Bimina. Tah Bimina meuni getolan pisannya eta samping nu soe dikerodan. Lah tuda Nyai kumaha ada bibi malah lumayan di samping teh. Sanes Nyai bibi teh bade wawartos we, bibi teh bade wangsul heula sakedap nyaeta ka kampung ieu Cikupa kumargi hayang ningali kaayaan di ditu bisa aya naon jeung sabenerna mah cece teh can menta surat pindah di Pakubu ayeuna mah sakalian rek menta surat pindah kulantaran cece geus ngarasa betah di dieu. Kitu caritaan ti Nyimina harita yen manehna rek menta surat pindah ka kubu sangkan dibere idin maksud jeung tujuan nama. Nya upami kitu mah atuh bibi mangga teh teuing ngan wawartos ka Nini Rasti. Teu kedah dicaturkeun kumaha bebejana ka Nini Rasti mah ngidinan. Nya harita ge init Biminah teh dina kayan ngarasa bagja luar biasa. Barang ini ti imah kakara meureun kira-kira 200 meter ti eta patempatan. Si horeng geus ditungguan nyaeta kubah Kumadrawi. Kuki Karta katut Ki Sajim usung esangna Asep Manala. Bari harita ditanya Kumadrawi. Kumaha mina hasil? Nah make ka nanyakeun. Moal mata-mata kuring keluar lamun teu hasil. Lah, dasar lalaki babari erehan. Hartina mah ku awewe mah kabeh ge eleh tapi kuring ge awewe. Nu santeuna atuh ngagunakeun uteuk jeung pikiran ngalawan jelema kitu patut mah. Oh jadi hasil meureunnya. Tuturkeun kuring. Atuh harita nuturkeun Nyiminah leumpang lagi Nyiminah teh meuni noyodna kerlir puyuh we. Lumpang puyuh teh. Emut ka Mang Udi. Ya. Keur leleson ya. Mangga urang teraskeun deui lagi. Salajengna para mitra sadaya teu dicaturkeun. Ceuk paripaosna angang teu burung datang jauh teu burung cunuk. Geus depi ka tempatna Asep Manala di hiji kontrak teh. Atuh ningali Miminah diiringkeun ku tiluan ngarasa bagja pikeun Asep Manala tuluy manehna ge nyamut kadatangan nyaeta Biminah jeung sapara kancana. Kumawi hasil bi? Alah Asep. Sugema pokona malah anu dipikahoyong ku Asep teh ieu. Harita keneh dikaluarkeun para mitra tina palebah susuna. Nyaeta kulantranuna teh dina eta dina kutang. Kuriwel dikaluarkeun geus kitu mah terus disangakeun ka Asep Manala. Aduh, alhamdulillah. Ki Karta, Ki Sajim, bener senjatana ieu. Harita Ki Karta jeung Ki Sajim para wargi sadaya ngilikan eta senjata. Anu disebut jimat saputrangan sutra bodas teh. Haha. Keke kudu diuji heula. Asep, kumaha lamun dicebeng we ku Mang ieu? Pikeun nguji nama. Lantaran lamun ieu ku Mang diuji bener-bener saputangan asli, geus tinangtu bakal nyugemakeun. Tapi lamun palsu, bisa wae mungkin palsu. Tapi urang kudu mikir deui. Nyaeta urang kudu nanyakeun ka ahlina minangka nu pangnyaho-nyaho kana urusan ieu sabutangan teh iwati guru agang guru kuring sorangan. Oh nya kitu sok atuh simpen harita teh. Padahal maksudna mah Ki Karta teh manehna hayang ngapimilik eta saputangan. Ekol kumaha wae carana ceuk paripaosna jengkol usumna. Jengkol para mitra usumna padahal mah ya usumna jengkol ge. Ieu sebatkeun babasaan teh jengkol aya usumna tapi ekol mah para wargi di mah iraha wae ge aya. Aya ekol mah teh aya usumna ngan jengkol aya usumna. Nya percaya wae Asep Manala saputangan sutra bodas diserenkeun ka Ki Karta. Katut Ki Sajim kaduaannya gitu atuh Ki Karta Ki Sajim. Nu penting kaula percaya ka anjeun duaan.
jeung nginung ngarencanakeun ieu teh anjeun sorangan. Jadi berarti anjeun geus sukses dina hal ieu. Kuring ngahaturkeun nuhun, tapikeun nya tilam kaeling di kuring mah lumayan. Atuh puguh bunga taya papada pikeun Ki Karta jeung Ki Sajim bubuhan Asep Manala teh disebutkeun cenah hamur bacot mulah congcot teh bener-bener. Nya harita mah Ki Karta tetep bumen-bumen di dinya, tetep renggenek di tempatna Asep Manala ngadagoan tugas sejen. Kocapkeun para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng, ayeuna urang dongengkeun perkawis nu aya patula patalina sareng Rohmah di tempatna Nini Rasti. Sabada biminah indit, terus atuh Rohmah harita teh ka jero maksudna marek disalin. Barang geus disalin rap make papakean anu rada bersih. Manehna muka koper nyokot salin teh. Teu inget ieu para wargi kana saputangan sutra bodasma. Dasar memang dikersakeun kudu Maha Kawasa, Rohmah dina kaayaan apes. Ngan hiji waktu sabada Isa, Rohmah inget terus, aing teh boga saputangan geuning, duh, ulah ditunda kitu wae bisi memang camal. Nya harita ge muka koper deui. Di mana nya geuning eueuh di dieu mah? Keke, geus inget aing tara mawa ka cai eta jimat teh, tapi salilana ditunda dina koper. Harita di koper teh diburak-barik atuh bangsa baju-baju dibudalkeun kabeh. Maksudna piknya Rohmah maneangan eta jimat manehna bisi kaselap-selap. Tapi tetep memang dina kaayaan eueuh. Da masing dibongkar ge tetep ai eueuh mah eueuh lantaran eta jimat teh parantos dipaling ku Nyi Minah teh. Rewas taya papadana pikeun Nyi Rohmah, atuh terus manehna ngalamun nepi ka salila-lila. Aing taranuna eta jimat di mana-mana iwati di koper ieu. Tapi ayeuna bet eueuh. Boa-boanya. Keke. Kari-kari ayeuna biminah make ingit sagala boa-boa dipaok kitu ku manehanana. Pipikiran Rohmah kadinya cup-cop malah mamanehna teu percaya sigana bae eta jimat teh dipaok ku biminah. Mana kitu mah biminah teh meureun jelema jahat. Rek bebeja aing ka Nini Rasti. Lantaran lamun aing teu bebeja, santeuna bae aing disalahkeun. Harita ge terus manehna ngadeuketan Nini Rasti anu keur meuleum sampe di hawu teh. Nini da manaon Nini? Ieu we Nyai, lumayan Nini mah keur meuleum sampe. Ieu aya sampe manehot. Meni hipu teh geura ngeunah, meni asa roti, cenah cuk geus ngasaan roti teh mah. Cik Nini Rasti alewoh kelantaran manehna boga sampe manehot. Kabeneran pisan cenah isuk-isuk teh rek ngopi sampe meunang meuleum. Sanes Nini abdi teh bade wawartos bade wakca balaka ka Nini. Ngan sapiacan abdi nada dihapunten ku abdi taledor. Cek paripaosna abdi mah nyangakeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun. Bade dicacag di walang-walang disisik dikunyit-kunyit age mangga nyangakeun. Kulantaran abdi parantos talobe. Ayeuna aya naon kitu Nyai make jeung bebeja kitu ka si Nini sagala. Soal talobe naon sini nih mah teu nyaho. Nini kantos maparin salempai sutra bodas ka abdi. Apaan baheula ge geus diwiridkeun teh. Sabutangan sutra bodas teh kahidep ai maksud mah pikeun jaga diri kitu tah. Mawi Nini geuninganan teu aya eta sabutangan sutra bodas teh. Atuh barang di bejaan kitu kebeg teh harita Nini Rasti ngakebeg luar biasa. Dalamun seug mah lamun nyamah diongengkeun didongengkeun nepi ka ngarenyag ge. Reuwas taya papadana bakat ku kuat ngarenyagna ceuk paripaos mah seuneu anu aya di hawu ge nepi ka pareum. Ayeuna kumaha kitu Nyai bet nepi ka leungit kitu.
duka atuh nini. Namun sakumaha nu kauninga da abdi teh tara nyimpen eta salempai sutra bodas teh upami abdi kacai teh iwati dina koper. Apan aya parancahan ti nini saurna teh eta salempai sutra bodas teh keing dibawa ka jaman atapi kacai. Memang bener teh sabutangan sutra bodas teh meunang dibawa kacai. Hartina mah teu beunang dibawa ka kamar mandi atawa ka tempat nyaeta paragi kaberatan gitu tah nyai. Nu mawi harita teh ku abdi teh disimpen dina koper. Kumun kudu aya dina koper mah. Tapi ini abdi teh make jeung aya imutan awon ka bimina. Kuna kumaha kitu soal si Mina? Bimina ayeuna parantos mulih. Bebejang bade kalemurna nyarios ka abdi mah cenah anjeunna teh bade nguruskeun katerangan kumargi hoyong pindah ti kampung Cikupa ka kampung ieu. Memang nah kumaha kitu aya urusan jeung ieu nu leungit teh. Buah-buah nini eta salempai satu sutra bodas teh dicana ku anjeunna mung abdi mah sanes nyangka ceuk paripaosna mati-mati anjeunna leungit eta saputangan sutra bodas. Leungit deui. Mun hartosna leungit teh ingkah ti dieu. Abdi mah ceuk paripaosna moal neangan jurig teu kadeuleu. Pur kuntul karitunggular gagah karitunggak. Ngahuleng Nini Rasti barang dibejaan kitu ku anak muridna nu ngaran Rohmah yen saputangan sutra bodas minangka andelan manehanana make bisa leungit sagala rupa. Dongeng salajengna para wargi sadaya. Nini Rasti teu bisa nyarita naon-naon colohok bengong. Bengong olohok ngemang kadu lantaran memang eta senjata nu diandelkeun ku manehanana make bisa leungit sagala. Duh nini abdi teh da dihapunten nini kumargi abdi joledar hartos nama tamelar kana eta senjata teh. Nya lila-lila mah Nini Rasti bisa oge nyarita. Heuh da geus kieu mah atuh nyai memang geus kitu meureun suratan takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar. Memang meureun eta senjata teh atawa eta jimat teh kudu pindah ka tangan batur. Ngan pon kitu deui lamun eta jimat pindah ka tangan batur hartina mah sing teu bisa digunakeun. Lantaran lamun digunakeun kana jalan goreng meureun tinang tu mata kerujat meureun masyarakat di urang teh. Yang dikurang-kurang nama lamun senjata ka tangan batur komo jelema anu ngagunakeunana eueuh rasa peri kamanusaan atawa jelema anu hartina mah ngan ngagunakeun kauntungan pikeun dirina sorangan geus tinang tu bakal nimulkeun hartina mah kacilakaan nu gede kitu tah nyai. Salajengna kumaha atuh nini abdi paparin bong-bolongan nah abdi kedah ngumara atanapi kedah ngalalana milarian eta senjata. Ayeuna mah kieu we nya ini teh ka Cikupa tanyakeun si Mina. Nah aya eueuh di Cikupa. Lamun manehna eueuh di Cikupa geus tinang tu si Mina teh jelema jahat. Minangkana mah meureun manehna teh rek maling-maling ka urang teh kitu. Nya mata-mata kitu tah telik Pangindra Jala. Mangga atuh nini abdi bade sarengan sareng Kang Roni. Nya harita ge para wargi sadaya kabeh dicaritakeun malah Roni meunang carita eta teh ngagebeg luar biasa lantaran manehna nyaho kumaha maunatna anu disebut saputangan sutra bodas urut jimatna Nini Rasti teh. Aduh aya-aya wae mama. Aduh akang mah ngarasa beratnya ngarepan ieu lantaran eta saputangan sutra bodas teh es tuning mata kuatna. Kakuatan daya lumpuhna luar biasa dikabutkeun kabeh jelema nu aya di dinya mah dina jarak kira-kira kana 20 meter mah baris lumpuh. Tak ieu berat pikeun akang. Berat nyuhun berat nanggung dina hal ieu teh pikeun hartina mah neangan ka mana nya eta saputangan bodas. Teu sesah Kang urang mah urang susule ka Cikupa. Susuganan bimina aya keneh. Atau nabi susuganan kapendak di jalan Pasampangan gitu tah. Kitu hayu atuh. Urang wawartos heula ka Nini Rasti. Parantos wawartos malah Nini Rasti mah parantos ngedinan. Mangga wae cenah. Malah kedah dilaksanakeun saenggal-enggalna. Hayu atuh. Gidig dua jalmi awewe jeung lalaki
Rohmah katut Roni manehna babarengan init maksud nama rek init ka Cikupa neangan anu ngaran Bimina. Jauh teburung cunuk anggang teburung datang. Dina waktu kurang leuwih meureun kana sajam na ngagedig leumpang teh barantos nepi ka kampung Cikupa. Nya ditatanyakeun ka urang Cikupa susuganan nyi wawuh jeung nu ngaran Minah tapi lebeng para wargi sadaya. Teu aya saurang-urang acan anu bisa netelakeun di mana Minah ayana. Aya ge Biminah cenah jelema nu arang langka ngalanto ka tempat sejen. Jeung digamarkeun urang Cikupa mah jangka jarang pisan jelema teh nu arinit ka tempat sejen. Tetep manehanana teh tani kana urusan tani teh malah tanah nage ngaplak lalega urang dinya mah. Nya pikeun Roni jeung Rohmah lir anu memang leungiteun tapak. Kukamana nya manehna kudu nyungsi tapi sok sanajan kitu Roni teu eleh akal manehna meresaran ka Rohmah. Mama sigana bae urang kudu ngayakeun tipu muslihat deui. Tipu muslihat teh da kedah aya objekna Kang atapi kedah aya nu ditujuna. Ayeuna urang bade ngayakeun tipu muslihat bari jeung urang teu nyaho di mana eta senjata ayana. Nya urang tatan-tatan we susuganan ieu mah nya. Artina mah rencana urang tiasa kalaksanakeun. Kumaha kitu rencana akang teh? Dadak-dak harita teh nyaeta Roni ngadongengkeun rencanana maksud jeung tujuanna teu aya deui pikeun neangan eta senjata teh. Nya ku Rohmah ge disatujuan rencana Roni teh susuganan bisa ngahasilkeun sakumaha nu dipikahayang ku manehna. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandung dongeng enteng. Pikeun Rohmah bebarengan jeung Roni asa regreg. Sok sanajan saputrangan sutra bodas eueuh dina leungeunna, tapi harita regreg bareng jeung Roni lantaran Roni ge kanyahoan jelema anu duhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Mana horeng para wargi ngalalanana nyaeta Roni jeung Rohmah teh keur diintip-intip ku rombongan nyaeta Asep Mandala saparakanca. Demi anu tulun tangan eueuh deui Iwati Madrawi Ki Karta katut Ki Sajim. Ki Karta jeung Ki Sajim dua esang-esang anu memang katsebut jago oge lantaran kanyahoan taktik jeung gerakna estuning matak nguntungkeun pikeun Asep Mandala. Ngan waktosna kabujeng seep para wargi sadaya urang cekapkeun bae dugi ka dieu enjing urang teraskeun deui.